Nah, atuh kamari bukti nama ciduduaan keneh eta disebut tosan teh. Sanes kitu mangkut nya emang si A itu teh ka Abi nyarios hoyong ulihan deui tapi da abina alin gitu. Jantos lah Bu Dokter, pangput teh alim diganggu ku sasaha. Terus Bu Dokter wiheula we ayeuna mah. Nyantos atuh mangkut Abi uih heula. Ampun, Aisyah Jenem, Jinggo, geus tutup berat rumah. Masalah wae tadi, Jinggo, super. Duh, astagfirullahaladzim. Rapud. Dibuat dah, tuh. Aing harus ngadagoan. Cakep aing geus. Didinya sampai baru dak heula ah. Dana juga udun. Ya baru dak. Ah ya. Request atuh euy. Maksud teh kegalau ieu teh. Kolot galau nih. Naon we lah lagu naon we? Win atuh buruin. Oh jauh we. Sok lah Oh, jauh lah. Tiga. Yes. Oh, kamu gak jauh. Galau kunaon atuh sok nyerita. Biasa atuh. Jelema ganteng mah sok jadi ku awewe. Ha, dibalik atuh. Kalau bener. Lu ganteng mah udah ku awewe. Ayeuna mah dibalik teh gitu atuh sekali ewang. Maneh teh parupa wae atuh put, maneh teh geus ngasaan kawin atuh mah. Galau keneh ku awewe. Kaeleh
budak ngora. Maneh mah an boga perasaan kalian budak ngora hungkul. Kalau dia boga, geus tong mikiran bae cinta lah, lieur lah. Mang, antar aku atuh asemi deh, geus dahar. Ayah yang seberas selok. Hiji we, kalau bat teh. Iya tuh ya. Tanya. Heeh. Ji, ari mana sok ngarurut tara? Yang meni meong kieu. Apa tuh? Iya naon? Teuing naon eta? Kita tato pun mengarah diomongkeun mah pun hanya ka ieu teh pun. Urang teh hayang tobat diterima ke teu nya awak urang kos kieu pun. Geus lah leutik hate, lamun heueuh teh mah maneh niat nek robah diri maneh. Da Allah Maha Pengampun. Maneh nek tobat surga bagianna insyaallah. Geus ayeuna mah geus manggeus di pikiran ayeuna mah kumaha maitakeun masa depan anu bener. Gitu. Amin pun amin. Yang geus heula nya. Ya, Boleh mangkat Win, Win. Yuk. Ya, ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah dengekeun ang ngomong asimput tadi. Ulah pondok harapan ayeuna mah. Mana sing ikhlas. Kage Allah mah nurunkeun taufik hidayah. Ulah pondok harapan pokona mah pina. Tuh. Punten, pasar es, Beli es naon cuy? es ketrok jang, lu yang menyegarkan hati dan pikiran. Oke siap, laguan sakudeung. Oke siap jang, nanti. Kak, numpang tanya, tahu rumahnya Bang Put gak? Oh, rumah Mang Bendi itu Bisa diantar? bisa, tapi kan yang lain ya. Ayo Bang, ayo. Oh ini, Saha Doni. Naon maneh? Emang yang neangan? Saha Doni? Hah? Naon maneh ka dieu? Mereka kan orang-orang kampung. Perlu naon maneh ka dieu? Ada si kodok teh ku aing gerak-gerak ceulina. Naon? sabar dulu Bang Put. Saya mau ngejelasin dulu semuanya. Sabar naon deui, ha? Maneh percuma jadi orang kota lamun etikana teu berguna maneh. Jangan gitu Bang Put, kita duduk aja. Ya geus sok ayo. Perlu naon sih? Ya, ini duduk dulu Bang Put. Wes sekarang tengah lah, mulut lah. Perlu naon deui maneh ka dieu? Nek kahina urang deui. Kadek ku aing hina dia aing sok. Ih, seremnya Mang Umput kan ngambek mah nya. Kalau malah Mang Umput dia jelema ngajelaskeun. Sok Mang, jelaskeun Mang. Jadi gini Bang Put, saya datang ke sini mau ngejelasin semuanya. Memang saya masih berharap ke si Neng. Cuman si Nengnya udah nggak mau lagi sama saya. Wah, nu bener, Mang. Berarti kamari teh bener. Bu dokter datang ka dieu teh urang salah sangka, salah tuduhan. Terus ayeuna Amang kumaha ka bu dokter? Masih ngarep keneh? Enggak Mang, saya udah menyerah. Kayaknya si Neng udah gak mau lagi sama saya. Maksud saya datang ke sini mau ngejelasin biar Amang nggak ada salah sangka sama si Neng. Dan kayaknya si Neng nyimpen harapan sama Amang. Dan soal kemarin, soal saya ngehina Amang, saya mohon maaf Mang. Ya geus lah, kan bae nu geus mah geus. Ngaranna ge manusiawi, pasti boga kasalahan. Kan omat ka hareupna ulah sakali deui maneh ngomong kitu. Jelema teu boga ge bogeun hate, bogeun parasaan. Jelema teu boga ge bogeun hate, bogeun parasaan. Iya Mang. Aduh, urang berarti salah paham beri ka bu dokter. Kayak nama urang kudu nyusun bu dokter ieu mah ka imahna. Percuma Mang, udah terlambat. Urang kudu ngalawan ego urang daripada urang kelengitan bu dokter. Ki kok ngelamun gitu?
Coba gebing-gebing. Bun. Duh, ya kumpul tulis ngelamun teh ya. Bun. Oh, kumaha. Eling teh si abang rek ngomong. Ya, kumaha bang. Jadi gini Mang Pun, si Neng tuh sekarang udah gak ada di sini. Tadinya saya juga mau ngejelasin ke si Neng. Cuman sekarang si Neng udah pindah kerjanya ke Jakarta. Duh, gimana? Abang punya alamatnya gak? Ada, nanti dikasih tahu. Oh, saya minta ya. Ya siap. Soalnya Mang Pun dari kaditu nyusul. Ya mending disusul Bang, perjuangin. Duh. Moga salah kieu ka Bu Dokter euy. Aduh. Oh, jadi semuanya gara-gara cinta. Demi lope ke Bu Dokter. Borongin Jakarta. Malah saya jadi ajlengan kumpul Pak. Oi. Can bebeja dikasih ule. Si ule nak ke mana di? Ulin gitu dah, ting di mana dia? Sebaiklah. Cewek bebeja kata tetangga talatah. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu kemana deui? Jangan alamat teh. Yang deui alamatna kalah leungit tina pamer si abang. Oh, benar. Urang teh pernah diberi HP kita ku dokter. Tapi percuma make nage euy teu ngarti. Nanya gitu batur tanya-tanyakeun sugan we apalan alamatna kesuganan we kemana nih bener udah bingung we ka ibu dokter mah makan yang aja sekedip dari mah mana mulang gitu ya di mana di dia Ber, lu kagak gawe lagi di Purwakarta? Kagak gua. Sono bosnya pelit. Ini gua ikut makrem sama lo sini ya. Boleh aja Ber, gua mah. Lu tahu sendiri kan, penghasilan parkir kayak gini sedikit. Ya gak apa-apa lah. Asal ada buat makan aja. Ya udah ayo kalau mau mah. Iya. Kayak kan mau dong. Bro, tadi dulu ya, saya nyamperin dulu. Ya udah.
Berlin, ini ada di mana? Put, kurang ngilu gawe jeung baturan di dieu. Oh, emang geus teu gawe di jeung Acep Baban? Henteu lah, pelit cebaban mah. Oh, palingan atuh geus tara nempo deui di lembur. Ari mana dia rek naon? Bubuhnya eta ieu teh nyangan alamat bu dokter jeung deui alamat leungit. Aduh. Dokteran kela dokteran di dua kata lain. Heeh. Ih, Bu dokter. kamari teh patepang jeung urang di terminal kampung rambutan. Oh, gitu. Kebetulan urang dianterkeun ka imana. Ah, berarti kabeneran. Berarti Mang Berlin apal mah. Apa hayu urang urang anter. jajakeun ka imana hayu. Ayo. Nah, coba tebak permisa. Amprok mah Mang Emput jeung Bu Dokter. Tanda tanya. Seng eta naon, Seng? Kue naon gitu patut. Yang mampun ulang tahun. Oh, nya ulang tahun. Ayo naon ieu? Dongkal. Bener lah teu kudu kuetar Mangput mah. Dongkal ini. Amis ieu mah. Mangput can hadiahnya. Bisa Di mana kan ya? di jalan. Cek lagi wajib dia. Barang ieu barang. Barang prinsip pun barang. Ayo dulu. Itu makan jemput. Mau Nya geus satu daguan lah di jero, Seng. Kedeung deui ka dieu soal geus dewe aku urang. Mana dilila cenah datang. Tah geuning. Bang, di mana ini mah kasih ting teh? Biasa di sawah Japri. Japri. Eh, Ayo tuh, mah barodakna. barudak masih ya kan dari mana kan daguan lah di dia. Nanya ngopi Chan? Can. Chan ngopi. Kayak kuda nih barodak sare. Kana ona di video kita. Ah, nya kemaker dokumentasi di balik layar. Mana makin kasep wae put. Oh, nah. Oh, no. Seng, asih daseng dah di jero. Ceng. Woi, naon? Mana tuh kopina? Put, mana kona wae? mana wae lu? Mana mereka kuda? Tuh. Naon? Aduh. Parah. Jadi ada tiup ke Semarang. Sedot. Aduh, mangkut. Wilujeng tepang tahun. Eta senet lah tiup lah main. Nah, tiup lilinnya. Sepedak aja. Aduh, suapin. Amis. Ai batur mah ulang tahun teh nya kue ieu tar. Mangpud mah awug, bray. Sunda banget. Jadi harapan Mangpud ka hareupna Ya, bisa lebih baik lagi dalam berkarya. Buat menghibur teteh AA, nek lucu-lucu ada sekalian supaya sehat selalu dan bisa terus menghibur anda sekalian. Oke. Tapi orang teu nyangka sia Put. Tanggal lahir teh bener jeung Bu Dokter teh sarua. Demi Allah bener. Aing pantesan atuh chemistry-na dapat banget nya. Aduh, kade jodoh euy. Amun jodoh kumaha? Atuh, jodoh pemilik gede euy. Jodoh pemilik gede asli. Bangput. Oke, sukses terus Bangput. Nuhun pasut.